Nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pas sia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngenakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy. Macak aing lamun boga anak rek ngaranna eta. Ya, ngaran si dewek mah halus wae. Euy. Ngalatengek. Ujung mutu. Aya kitu. Anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan. Anu berwes kudu dipaehan. Anjing cek aing jawab. Kasih beureum. Ngalasai. Kayak gitu. Anu beureum. Bau cai. Goblok, memang naik teh waduk. Ngalah tutut. Nah poho saja. Ngalah tutut meni loba. Naon? Urang Minang. Beda si anjing teh rame. Geus saja aing goblok. Sok. Ngetrek aing. Wah, oi gede teuing lawan teh yeuh. 10-7 ya. So, geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh. mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu. Pohang jeung anjing lain mulak hiji. Woi, tuh, buat apa? Tuh, buat lain ngetrek ngetel liur euy. Marukan aku mah Beda maneh tukang ulinnya. matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin. Tah, we, sate pujian. Ada aja. Goblok mah jengut. Sia. Aing teh deuleu. Tah, we, sate pujian tuh, yo. Waduh. Iya. Labu ya. Meni atoh. Alah. Ngunaheun kitu eta seuri. Wes ya sate pujian. Si goblok. Wes ya sate pujian. Anjing jadi euy. Tetulus seurina tetulus. Udah nyeri anjing. Alah. Wes sate pujian. Tuh ya. Jorang siya mah. Lain jorang goblok jabakan tahun. Jorok siya mah. Porno aksi teh. Lain meni gede kitu euy. Naon? Eta bobogaan meni gede kitu. Ya heuh anjing udah diurus. Kumaha teh ngurusna? Naon? Hayang gede kitu. Hayang mana gede? Hayang. Bener? Heeh. Apa itu kapal terbang? Nah, hayang gede tahun dan nyakeun kapal terbang geus teh. Oh, nyaho teu. Nyaho. Syukur ya nyaho mah. Goblok teh nyambung pisan.
hayang gede waduh milu gerepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng di luhur maneh macam make parasit mawawe dudukui bane matalian lain hayang gede hodeng ikut heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambak mah kete kacapruk jurusna teh eueuh murkana aing nek kapancing meureun sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si aji si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapakna eta teh juling jarian wah mau ambak teh sok maneheun walila aing mah ada teh cineukeun naon banyarekan aja kayak nomor kabeh-kabeh teh sia kapancing ameuh cing siapa kecuah goblok ieu mah banyarekan lain deungeu sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawa beureum sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh mah jeung maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho da nu ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing aji iraha teh ngomong teh eleh ambek eleh aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah
gitu di Jawa anjing kala. Aduh alah. Tong bulah dinyana tu anjing rada hadap anjing. Bulah dia dah tak alah. Goblok. Sia nu ngeuna. Aduh. Hatur nuhun. Kadi sia, kadi. Hatur nuhun. Sia ngeuna aing menderita dulu.